Assalamualaikum dulur salam burbaraya salam dunia. Tepang di sarang tata dan Nabi Harja anu baris ngadugikeun dongeng Sunda. Judulna Eulis Titi bagian ke-18 karya S. Sukandar. Mangga baraya wilujeng ngabandungan. Gerung-gerung hiji mobil jeep ngageleyeung ngambah jalan nubrasna ka Taman Sari. Harita teh kira-kira pukul 10 peuting. Kaayaan di jalan geus tiiseun naker. Pangaruh hujan nu ngecrek ti sore keneh. Sanajan bener henteu gede, tapi cukup matak nimbulkeun sungkan kaluar ti imah. Reg mobil teh eureun teu jauh ti imah Nabi Ruki, surut nu tumpakna turun. Taya deui baturna. Keceprek lempang dina Cileuncang, bari gagaya bagan make jas hujan. Palebah imah Biruki, heg manehna mengkol anu saterusna keketro kana panto dibarengan ku pupuntenan. Puguh tacan sarare, brai panto dibuka ti jero ku Eulis pribadi. Ari ret kanu keur ngajega di lawang, ari gebeg teh Eulis maning ngaranjug. Ret kana beungeutna nu kacangan ku damar ti jero imah. Sidik teu kasamaran, yen nu datang teh nyaeta lalaki nu tadi ngopi di warungna. Nu basa si Rakim gerelut jeung si Pelen, ngan ukur nempokeun tina bangku bari teu petot ngagayem ngopi. Geus dicalikeun bus si lalaki teh ka jero. Mimitina mah itu ieu ge dina nyaritana teh bangun seuseut naker. Loba ngahuleungna tapi dilalila mah rada lancar oge. Ngan edas ku lalauna naker ngadarongengna teh. Ulah boro-boro kuno sejen. Ku Biroki oge nu harita teu milu nyaksian cicing di enggona. Ih, luput teu bisa kadenge. Beuki lila sigana teh beuki pogot da bangun siga nu silih tempas. Kaciri dina pasang petana jeung dina riuk beungeutna. Da mun ceuk bisa kadenge mah tanda teuing meureun hoghagna kawas nu keur padu. Tapi lila-lila mah ka tembong Eulis bangun nu cebleh tarima eleh. Ari si lalaki tembong budina marah mai hegar. Bangun pinanggih jeung kasugemaan. Malah ayeuna mah nyaritana teh rada meueusan bisa kadenge sok sanajan ngan saukur hawar-hawar. Si lalaki nu pangheulana kadenge sorana, basana nanya ke Eulis Titi. Tos kahartosnya, moal aya nu ditaroskeun deui. Mung eta, Pak. Ulah nyebat Bapak ah. Si lalaki teh gancang nempas. Sebat we Kang Wawan sapelos ka aki-aki bae Eulis, aya lilis mah. Pokna teh. Har geuning Kang Wawan oge lepat. Eulis Titi bangun ngancunan. Hila puguh lis. Wawan panjangna Darmawan beri reda ngabelehem. Sami Eulis oke hilap atuh. Eulis ngagelinyu. Mohon. Sabios datang kita latihan keneh. Kumaha tadi teh bade nyerios naon? Taeun teu kahartos keneh. Naon margina pangna Kang Wawan ngajogikeun lilis. Apa nu sanes oge seueur. Malin dina sanes kantena tangtus langkung ti lilis. Geuning belet. Sanggem Kang Wawan oge. Kang Wawan mah langkung resep kana barang anyar. Ari lilis apa di dieu teh teu acan sakumaha lamina. Oge anu penting, lilis teh kagungan sifat-sifat nu mandiri. Di antawisna kagungan wanda pangemat. Teu acan kahartos keneh kitu lis. Muji daya receh. Eulis ngadelek. Sanes muji da salaresna perkawis daya receh oge leres. Dina ayana ge nu kagungan hese ngagaleuhkeunana. Wawan seuri. Kumaha masih keneh kirang jelas lis. Mohon atos kahartos. Mung emut kana syarat-syaratna ti lilis minangka imbalanana. Jangan kuatir lis, perkawis sudajat. Leres kitu sudajat jenenganana teh. Tangtos enggal-enggal diusahakeun. Perkawis tuang rama, pasastra di Cigembreng, enjing paget oge tiasa dilaksanakeun. Mugi sing tentrem we ayeuna mah. Sora lonceng kadenge digaduh ronda disada 12 kali. Wawan geus kaluar deui ti imah Nabi Ruki. Bari ngajalankeun mobilna teu weleh manehna imut ngagelenyu. Dumeh naon-naon nu dicita-cita malah geus dikandung maksud teu beh ditumula. Ayeuna kawas bakal kalaksanaakeun ku parna-parnana nganteur ka bunga hate. Dina palebah tikungan ampir manehna diadu jeung hiji oplet nu norojol pasangkrok. Lantaran manehna tengah teuing maling jalan batur.
Kan untung na oplet kesit dipengparkeun bari cekit de rem, roda anu belah katuhu mancal kana kuta. Ngan untung we jalan teh keur sepi ti iseun. Sakitu sidik salah wawan, teu wudu manehna make muncereng segala kabung sopir oplet. Lain teu masa salah da batin-batin mah ngaku. Ngan ieu mah bakating kureuwas, keur ngeunah-ngeunah ngalamun ngadadak kageuruwahkeun, nepi ka mobilna rek silih cium ari si supir oplet dipolototan teh kalah ka seuri koneng. Leuwih-leuwih reuasna puguh ngajalankeun mobil teh tacan bogere boes. Harita teh pangangguran ngajaran nyekal setir ka babaturanana. Untung teu kapapanjangan, namun seug terus hoghag teh manehna bakal urusan jeung polisi lalu lintas. Kade atuh Jat, bis bae cilaka 12. Ceuk lalaki nu dieu pigireun nyarita kaki supir oplet. Is, lain salah urang Kang. Manehna puguh tengah teuing. Ceuk bang supir bari nyerengeh nu taya lian manehna teh Sudrajat kenekna daman. Harita manehna ngajaran nyetir ka babaturanana. Dumeh kaayaan jalan keur ti iseun. Kabeneran manehanana keur pere, nya milu ngenekan Kakang Odi tetangga manehanana dumeh trukna keur kabeneran ruksak. Kituna teh ngan peuting wungkul. Ongkoh bari diajar nyetiran di mana mobil rek balik ka kandangna, saperti waktu harita marenehanana teh rek baralik. Mun Sudrajat jeung Wawan nu harita masih keneh ting balieur nuluykeun lumakuna sewang-sewangan. Eulis mah nu ayeuna geus boga ngaran anyar nyaeta Lilis, masih keneh ngahenen di enggona, ngaherang nyenang tacan bisa meureumkeun panonna. Hatena masih keneh ngulibek dina hiji kajadian nu kakarabieu karandapan, dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa, dipikiran dilenyepan dibeuweung jeung diutahkeun. Tungtung namah manehna make boga rasa kaduhung sagala. Naha bet daek nyeluyuan kana karepna Wawan, anu mun ditimbang-timbang kalawan asak, asa berat pisan risikona. Ngan aya untungna nyaeta nu ngeunaan Sudrajat jeung Juragan Sastra nu jadi ramana minangka imbalanana. Isukna sanggeus eulis ngabantuan Biruki dadasar dagangan di warungna. Harita mah tara-tara ti sasari manehna terus milu nungguan, tapi leos indit deui lain balik ka imah. Ieu mah terus ngeclak kana oplet ka kota ngabelenyeng ka jalan Gunung Sari. Reg eureun sanggeus mayar tambanganana bus manehna asup ka hiji gang. Panonna teu deureuh ngareretan ka imah-imah nu aya di katuhueun jalan. Dibilang imeu teh nu kaliwat. Paleba hiji imah gedong cet bulau ngora, reg panonna eureun ngabarengan sukuna oge nu ngadadak ngarandeg. Ret kana papanama jeung nomor imah. Tanpa ragu-ragu deui koloyong we manehna asup ka pakarangan nu kabeneran pantona muka. Koreleng ka tukang. Kakada gerek pupuntenan geus norojol manten ti jero imah hiji awewe nu make daster warna kasumba. Bukna galing muntang, pondok dibeungkeut ku sutra beureum. Umurna rada kolot meusan ti Lilis, tapi wandana, boh potongan badana, boh keuretan beungeutna. Geulis manis lain kaulinan. Biwirna nu beureum tur ipis teh moal boa nandakeun ciri-ciri nu murah ku imut. Teu salah da harita oge, tacan naon-naon geus ngageleunyu. Mapag Lilis teh ku imutna anu kareueut naker. Mun diebrehkeunana ka lalaki mah kacida matak ngabahayakeunana. Lilis? Pokna nanya bari teu petot ngageleunyu. Iya Bu, eulis nembalan hormat naker. Aku Sunda we Lis, da teteh oge ti priangan. Sanes wengi sareng Kang Wawan ngobrol teh nganggo basa Sunda. Pokna deui gelenyuna can leungit. Sarengna deui sebat we ka teteh mah nya, Teh Yeti kitu. Ulah tumarumpang sing sapelos ka Kang Wawan we. Hehe, mangga, eulis kapiasem. Ya patuh kalebet. Yeti beri nungtun eulis dibawa ka jero geksina diuk dina kursi. Sedang manehna ngoloyong nyamperkeun meja tempat telepon. Kang Wawan? Pokna nanya, sorana teh mulubus asup kana mik telepon. Mohon bin sarung teh tos sumping Kang Wan. Of course, very beautiful dear. Yeti beri ngareret ayeuna mah ka eulis gelenyu imut. Ayeuna ku Yeti. Oke deh, so long. Kolotrak handset ditenden di dina urutna. Saur Kang Wawan kedah ayeuna cenah ngawitan. Yuk urang dangdos heula. Yeti beri karawak kana leungeun eulis, heg ditungtun dibawa ka hiji kamar. Waktu kalaluar deui bet mata ka bedil langit ka bentar mega. Duanana geus marake slek nu pas pisan neplak sabeuleuk genjir awakna nu ngalampanyat beuneur.
Bus ke hiji ruangan nu ngaboleklak bebas teu make suhunan, tapi sakulilingna bunyi di benteng ku tembok. Jero sisi-sisina tingrung kunuk tangkal kersen jadi iuh-iuh palataran di dinya. Di tengahnya ngagelar kanvas peranti latihan judo. Gek dua nana dari uklina bangku handapeun tangkal kersen. Bray Yeti mukaan hiji buku anu pinuh ku gambar-gambar tina soal permainan judo jeung gerak tipu dina ulin jujitsu. Dituduhkeun bari diterangkeun kumaha prak-prakanana. Saturutna heg dipraktekkeun di luhur kanvas. Kitu jeung kitu we sacara nonstop eulis dilatih ku sistem kilat. Sanajan bener di dinya teh masih kena aya jelema sejen nyaeta koki purah masak, tapi manehna sama sakali teu nyahoeun naon-naon nu keur dilakukeun ku dununganana jeung semahna. Lantaran geus jadi hiji larangan anu teu bisa dibantah deui, yen manehna teu meunang lunta lanto ka hareup sumawana ka tempat latihan mah. Nepi ka waktuna Wawan balik, ieu dua wanoja teh masih kena terus ngalakukeun latihan-latihan nu teu bisa dianggap enteng boh ku pihak nu dilatihna, boh ku pihak nu ngalatihna. Leuwih-leuwih eulis maningkeus JR beungeutna euceuy beureum. Puguh salilana diajar teh badanna terus dibebet-bebetkeun taya reureuhna. Kumaha ya oge hasilna? Cek Wawan nanya bari rutret kaduanana. Lumayan oge sakitu macalakan leulis teh. Polon Yeti sarua di beungeutna oge mani JR. Sumohon mung ieu awak mani asa pasiksa sareng cangkeng mani asa potong. Eulis mairan bari renghap ranjug, napasna nyenen kemis. Engke oge moalis, tos belana nuju ka dieu istirahat heula anggur. Cek Wawan bari ngaleos ka jero rek cucul-cucul. Sanggeus cukup reureuh, brak tiluanana dahar bangun ari mati naker. Tekung silila eulis geus tembong deui kaluar ti imahna Wawan, di samping dikabaya sarta dicindung buni naker. Sanggeus meunang tutumpakan, leuyeung manehna dibawa ku oplet. Beri diuk nyarande panonna mah pepeureuman hayam, ngararasakeun urut ngajalanan latihan anu ripuh karasana. Isukna eulis geus katembong deui turun tina oplet di hareupeun imah Wawan pikeun diajar deui nuluykeun hancana kamari. Sakali ieu mah nu ngalatihna teh Wawan sorangan disaksian ku Yeti. Pokna mah rek nyoba hasil-hasil nu geus diajarkeun kamari. Nah bener aya tapakna atawa eueuh. Paingeun ceuk katerangan Yeti kamari, memang bener aya tapakna, daya serangna ngajadikeun gede hate kanu ngajarna. Atuh dina daya tahan sarta dina ngajalankeun taktik ngabela diri tanpa ngagunakeun senjata, teu saeutik nimbulkeun kasugemaan boh ka Yeti boh ka Wawan. Lantaran naon-naon nu geus dipimili ku eulis teh cacakan kakarasa poe mah hasilna geus leuwih tina nu diharapkeun ti samemehna. Geus kitu mah latihan-latihan teh beuki diperhebat. Eulis digembleng ku duaan ku digenti es tuning taya poe nu kalarung. Geus puguh pamadina poe Minggu mah bisa dititenan sapopoena ku Wawan. Anu matak teu matak heran lamun eulis ayeuna jadi larba ka imah Wawan di samping dikabaya bari teu lesot ti cindungna. Sangka anu deukeut mah nyaeta nu imahna kenca katuhun imah Wawan. Eulis teh pagawe anyar, pembantu rumah tangga atawa pembantu koki anu memang geus ti heula nyampak. Atuh uar-uar di lemburna manehna teh ayeuna geus cekal gawe purah ngasuh budak di hiji kulawarga hartawan di Jalan Gunung Sari. Atuh kabiruki sanajan teu dibejer biaskeun oge diterangkeun sacerewelena nepi ka bubuk leutik. Cukup kumanehna disebutkeun yen pangna digawe teh ngan samata-mata pikeun nambahan luang jeung pengalamanana. Nya pikeun biruki mah ngajadikeun bungah jeung atobe nu aya. Lantaran eulis teh katembongna beuki berag beuki hegar bae. Teu ngarasa selempang saeutik oge lantaran manehna percaya sapinuhna yen eulis teh tangtu bakal bisa ngajaga diri. Ongkoh inget kanu dituturkeunana nyaeta Wawan disebut-sebut binunganana. Matak nimbulkeun regreg hate. Sok abong deui upama seuk teu bisa dipake panyalindungan teh. Kaayaan warungna sok sanajan ayeuna tara ditungguan ku eulis da puguh geus beukah sagala aya rempeg ku dadahareun. Angger bae payu ngan teu weleh sok pada natanyakeun, kamana cenah ari eulis ayeuna betara ka tembong ulampeng ka warung. Ku biruki cukup dijawab aya we di imah. Moal daekeun nungguan deui di warung lantaran ngarasa ginggiapeun sieun kejadian saperti heula deui. Diributkeun ku nu teu pararuguh, nepi ka kajadian gelukna si Mat Pelen jeung si Rakim. Ari imah nama di Taman Sari angger we ari pasosore atawa peuting teh sok dironom ku nu nganjing cai. Puguh angger balikna eulis teh sok pukul 2 lat-latna pukul 4.
Tapi sanajan ngageder kudu ngaheroan, eulis masuk numpi bae di enggona. Puguh ngararasakeun kacape oge taya mendingna. Ngan tambah teu hade teuing manehna sok merlukeun nembongan salol mah. Bisi nu ngaranjang teh nyerieun hatena. Dihitung-hitung geus menang 3 bulan eulis titilar bak ka imahna Wawan teh. Pangartina dina urusan ngabela diri yang hareupan lawan, geus teu kudu disangsikeun deui. Da eta we waktu dicoba jeung Yeti nu jadi guruna. Estu bobot silih panting pisan, kesit sarua kesitna, lincah sarua lincahna, dina nggunakeun kacepetan leungeun jeung suku teh ngan sakilat-sakilat. Teu kaur nyampek, teu kaur antel bae Yeti dibanting ti gogoloncong. Eulis atunya kitu keneh, ngan dina sistem Kamlong, eulis teh aya onjoy ti Yeti. Hiji taktik pikeun mawa musuh nu sok sanajan sakumaha bedas jeung basangkalna, kudu bae nurut ari teu hayang potong mah tulang-tulang leungeunna. Salian ti diwarah dina soal ngabela diri, oge eulis titi teh ku Wawan di kursus ilmu pangaweruh tina soal taktik jeung strategi dina hiji bidang khusus nu memang diperlukeun pikeun pebekleunana. Puguh oge eulis teh geus aya dadasar ti tadina, uteukna encer pikiranana seukeut bubuhan budak salakan. Atuh naon-naon diajarkeun teh babari pisan katangkepna. Ku kituna lamun ceuk dibandingkeun jeung kaayaanana baheula keur waktu aya di lemburna, tangeh pisan jauh bedana. Eulis ayeuna mah geus ganti jirim jadi mojang kota nu up to date, sarwa guna sarwa bisa, geus bisa digolongkeun kana tahapan cabang atas nu hese pitandingeunana. Memang ieu pisan nu diharepkeun ku Wawan teh, ngarobah kaayaan eulis tina mojang desa nu basajan jadi hiji mojang kota anu super modern. Sok sanajan ieu teh ngan saukur hiji taktik jeung strategi pikeun ngahontal cita-citana. Hal ieu cukup ku eulis dilenyepan kalawan asak. Mojang super modern teh Lilis. Dari eulis titimah tetep tindak tandukna kudu nurutkeun bawana baheula. Hiji mojang basajan nu kukuh pengkuh saluyu jeung kapribadian bangsana. Hiji poe pas sore kira-kira pukul 4:30, eulis masih keneh aya di imah Wawan, ngariung tiluan di hiji ruangan teu bisa katorojog ku nu sejen. Harita teh Wawan keur mere instruksi anu aya patula paterina jeung garapan Lilis saterusna. Lantaran kuliahna ayeuna geus tamat, tinggal mraktekeun. Kahayang mah penting ayeuna kabeneran malam minggu, Lilis rek disina makalangan pikeun ngajalankeun role na anu munggaran. Sedang objekna ditengtukeun ku Wawan, sarta sakali ieu mah bakal dibarengan ku Wawan sanajan bari ti kaanggangan. Sajroning ngaregepkeun teh, Lilis hatena mah teu jongjon frustras ka ditu ka dieu. Babakuna mah inget ka Sudrajat, nu nepi ka ayeuna tacan aya keneh beja di mana ayana. Ti Bandung mah ti heula oge geus meunang beja nu ditepikeun ku Wawan. Yen Sudrajat teh tacan datang deui ka soreang. Di Bandung tetela eueuh geus lila inditna. Juragan sastra aya dina kaayaan sehat walafiat, dan Johana tetep masih keneh ngarupakan hiji bahaya pikeun eulis titi. Nu matak helok ngeunaan dirina Kosasih. Cenah ayeuna oge geus lunta ti Bandung pikeun neangan manehna nu cenah mah Kosasih teh lanceukna pituin. Nah lancik teh lancik kumaha? Da aing mah teu boga lanceuk. Ceuk biruki oge nu ngasuh aing ti leuletik. Cenah mama mah teu kagungan putra pameget. Teu kaharti. Ari rek teu percaya da puguh ieu teh lain beja pasar. Puguh nu ngirimkeunana sasat beja resmi anu teu bisa disangsikeun deui kabeneranana. Teu kaharti. Kitu narawecoana hate eulis harita. Kumaha kahartos Lis? Wawan nanya dumeh eulis kalaka ngahulang. Teu kahartos. Eulis nembalanana kawas nu teu sadar, angger keneh ngahulang bari tungkul. Teu kahartos palimanana Lis? Wawan nanya deui. Eta ku Kang Kosasih. Eulis ngabelehem kalamas kelemes kawas rada kapiring leutik, sugan teh lain keur yang hareupan Wawan. Manawi teh teu ngalantur. Kang Kosasih eta napi Kang Ajat nu kapicangcam teh. Wawan jadi ngagonjak deui. Eulis ukur seri bari rutret ka Wawan jeung ka Yeti, seri nu pinuh ku kaera. Kumaha kahartos Lis? Wawan masih keneh nanyakeun. Pokona mah itung-itung nyelenggorkeun, eulis ulah eraeun teuing. Kahartos sadayana oge. Tah, engke atuh nya ngawitan sayagi. Sae mangga. Eulis ngajawabna pondok. Saheulaanan mah di dieu we heula basisna, pilih bade wawartos heula kanu di bumi.
Sing tiasa we pupulihna. Diantos ku Kang Wawan di dieu paling elat tabuh 8 Lilis kedah tos sumping. Cek Wawan mastikeun. Peutingna memeh pukul 8 oge, Eulis geus datang deui ka imahna Wawan. Biasa dikabaya sarta make cindung. Pukul 8:05 geus kaluar deui. Lain Eulis, tapi geus ngajirim jadi Lilis, si mojang super modern ngagunakeun gaun malam nu ipis ngalangkang, tembong bungkus jerona. Buk neri rapi di ro sedang dua bibir nu ngarangkep ipis teh jadi ngadadak tambah amu cuy. Sapasang halisna melengkung lestrang ku pangome, sedang pipina nu ngadaun sereh teh jadi semu bareubeut bangun amis gahar ku Raf sahayab disaluyukeun jeung bangun pipi. Kawan tu Yeti anu ngaturna goreng-goreng oge lulusan kursus Pragawati jeung mode kegelisan. Getruk sapatuna nincak tehel, di luar geus ngabaguk Vespa warna abu-abu. Di Selasa kali ger mesin hirup, gerung keluar ti bakarangan, ngagleser keluar ti gang, geus nincak jalan aspal, saterusna ngablesur melah jalan di kamudi ku Lilis, anjeut leuk teu galider. Dina hatena timbul rupa-rupa pertanyaan, di antarana teu petot-petot minuhan uteukna. Naon bakal kaalaman ku aing ayeuna? Leok Vespa ngageuliyeung ka hareupeun hiji rumah makan mewah, nu pernahna teu sakumaha jauh ti kompleks palabuhan. Reg eureun Vespa di standar, getruk Lilis nincak tehel asup ka ruangan jero, nyamperkeun hiji meja kosong. Kontan kurunyong pelayan di rengkak polahan nu kacida hormatna, ngasongkeun daftar kadaharan. Tret Lilis nulis pesenanana. Geus teu ngarupakeun hal nu aneh deui mun aya hiji mojang nu palan-sapuleun asup ka rumah makan ieu teh. Rumah makan Megaria, hiji restoran super modern, sagalana sing sarwa laks, saluyu jeung kamakaran zamana. Tapi dina sakali ieu kadatangan ku Lilis nu padet ku rengkak gaya nu mandiri. Teu burung sakabeh panon nu keur ngariung di dinya pada ngareret nuturkeun gibegna badan Lilis, nulang koyang bangun anenoy pinuh ku daya panangtang. Hebat, cek hiji lalaki nu buukna butak model profesor, ngaharewos ka batur-batur dan nu harita keur ngariung opatan yang hareupan botol-botol bir luhureun meja. Supersonic. Tembal nu beureuteu beteungna oge bari ngaharewos. Matana mani teu ngicep-ngicep mencrong Lilis nu harita geus diuk. Lain tingkat tinggi mah. Nu rada-rada garok beungeutna milu nembrong bari ngarampa loket duitna. Hus, kamungkin lah. Tapi, panonna galak naker. Nu saurang deui pipilueun, mata nu semu sipit teh mani dibelel-belel, rupana hayang leuwih awas meureun. Lain di dinya bae, tapi kabeh di saban riungan eueuh nu teu tingkar ceuwis bari ting purilit neuteup bangun moho kanu anyar datang teh. Saurang oge taya nu teu kagembang. Kumaha ari Lilis? Manehna membangun teu mirosea dirina harita jadi sasaran jongjon yang hareupan Coca-Cola dina mejana. Kapeung-kapeungeun panonna rutret ka sakur nu keur narempokeun. Sarta kabeh sakur nu direret saurang oge eueuh nu teu ngaranjug, ngarasa reuwas barang bantrok jeung panonna Lilis. Nu saterusna tinggal lenggak ngajedag kana panyerandean. Sabot keur kitu ketruk di aya nu asup hiji lalaki ngorak gandang tandang, bangun taya karingrang panon seukeut lir mata heulang ruyuk. Sanajan geus teu kaasup kana kolom jajaka, tapi gayana teu beda ti pamuda tanggung nu karawelasan taun umurna. Kamejana kotak-kotak badag, celana sempit merecet, sapatuna pilstea model khas si gembala sapi, bebeurna badag mata itikan. Sirahna budugul, buukna ukur 3 cm tina kulit, sirahna leucir herang perbawana minyak rambut. Teu buru-buru diuk, sanajan aya keneh kursi nu kosong, red Lilis nu nyorangan, koloyong nyamperkeun petalakuna agresif naker. Teu kaabotan pami disarengan, pokna nanya bari ngusap beungeut ku sapu tangan nu meleber seungit matak seger. Sae mangga? Lilis ngawalonan, ngarindat kana nyar datang. Kenalkeun atuh Hendra. Pokna deui bari ngasongkeun leungeunna. Lilis, polona bari kerebek nyambut leungeun Hendra. Srog deui pelayan nyamperkeun, tret Hendra nuliskeun rupa-rupa kadaharan dina naos nu geus ngabaku. Lilis anteng nempokeun, sabrehan oge geus kajudi yen Hendra teh hiji jalma nu merekis loketna. Nulik nu dipesenna lain kadaharan nu murah, sarta aya kana 2-3 rupana. Rupina nembean. Hendra mimiti muka obrolanana. Sering, Lilis bari ngagiler, nyeh imut, hiji imut nu kacida mahalna.
kanu sejen maka cantang tu dibikeun. Ah, puguh nemi oge wengi ieu. Hendra beri neuteup. Lilis teu nembalan, manehna kalah ka imut deui ngagelenyu. Lilik pok-pokanana Hendra teh tang tu saban peuting ngadatanganana rumah makan Megaria. Ku kituna deui, ku Lilis geus bisa diukur yen Hendra teh memang jalma nu loba duitna. Lantaran teu sagawayah jelema nu bisa larsup ka dinya. Ulah boro-boro kadaharanana. Tempat diukna oge geus dibalitungkeun kudu dibayar sewaanana. Cak baraya duit kade heula dongeng Sunda anu judulna Eulis Titi bagian ka-18 karya S. Sukandar. Insyaallah urang bari tepang dina bagian anu salajengna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata dan hajab pamit permios.